Ieu naon, Jang? Ayang-ayang, naon maneh? Ayang-ayang wae, sudinya teuing aing mah disebut ayang ku sia. Ada dirobah gitu. Salah naon? Ah geus tong loba bacot. Aing mah geus haroream kenal jeung sia teh. Sia mah jalamana miskin, motor oge teu gableg aing mah. Hoream aing mah. Astagfirullahaladzim. Ayang teh mah gitu-gitu teuing ka teh. Pedah acan jadi jelema aya. Ditinggalkeun gitu. Atuh ayang tong ninggalkeun aa. Yeuh, sia yang balikan deui ka aing. Sia mau duit 10 juta, aing daek jadi balikan deui ka maneh. Duh euy. Kieu jadi jamatan aya mah. Ku kabogoh ditinggalkeun. Di kunaon mang, sok nyarita ka Acek. Kieu cek. Amang teh ditinggalkeun kabogoh. Nya amang teh tanya di jelema beunghar. Kebuka mang mental bisa 10 juta. Can hayang meulikeun motor. Duh kumaha mang teh cek Oke sedih mang, tinggalkan we kitu mah. Kalem memang soal batur mah ya Acek ieu. Insyaallah Acek mah mau ninggalkeun amang. Acek mah balat amang kalem. Awewe teh ciga nu boga suuk mas wae. Yang panggil we mang si uanya. Ua. Halo si anjing. Ayo naon? Panggil saya ha? Iya wa, amang ditinggalkan ku kabogona. Sedih jadinya gitu. Hayang apal aing kebentukan anak awewe eta siga kumaha ha? Ye. Dak. Lamun awewe geus embungeun, montong sok dipaksakeun. Tinggalkeun, ikhlaskeun, jeung ridokeun. Sing bisa mana neangan awewe deui nu lebih baik. Montong pake sedih. nya tua ku abdi diikhlaskeun diridokeun wa. Kudu kitu. Mending ikhlas jeung ridho jeung neangan deui we lah awewe mah. Keke bakal menang, anu bakal leuwih hade, anu bakal leuwih nyaah ka maneh lahir jeung batina. Mun awewe bogo ka maneh gara-gara harta, bayangkeun kumaraneh lamun maneh teu boga deui duit, jeung hartana eta maneh pasti disepak. Ayeuna mah neangan anu balik yakin mentana ka Allah lain ka juri. Inget ka Allah Subhanahu wa taala. Nya mah ngobrol jeung si Ua mah jeung arti. Bener cek. Jadi mikir enak amang teh mah. Ya, Allah mah paling resep ka jelema anu sok mikir. Tapi mikirna ku otak lain ku tuur. Ayeuna mah ikhlaskeun jeung ridokeun. Tangtu kahirupan urang pasti insyaallah leuwih baik. Karti? Hah? Karti wa. Wa, wios abi naros. Naros naon, Ceng? Ari wa teh sebang sanding naon wa? Lah, sia mah teh kadu apal aing sebangsa jeung naon. Aing masih kana makhluk Allah. Tapi ingat lain setan aing tuntan bal teh ha. Sok. Ayeuna mah maneh nyarita kana layar kaca sapatah kata dua patah kata jang awewe nu ninggalkeun maneh. Ame karasaeun mana nu tulus ke bisi meunang anu modus. Nyarita jauh kadinya. Yang naon ayang ninggalkeun amah. Doa hade ti amah kanggo ayang. Aa ikhlas, aa ridho. Doa hade ti ayang. Sok ayeuna mah ngobrol jeung netizen minta tulung pangnyakreb pangnaonkeun ka dieu kabeanana supaya maneh bisa ngawujud jadi artis Nusantara Indonesia Raya teh ading. Amin. Kanggo dulur abdi netizen yang terhormat sanagara Sasunda, subscribe-nya channel ieu biar abdi sareng dulur warga bisa tetap berkarya. Hatur nuhun. Love you. I love you. Ulah bahwasanya untuk abdi jeung Acek wa. Nyawa. Insyaallah. Pertanyaan deui. Jaya wa. Aduh ya teh. Aing rek balik deui ha. Nyari
kieu anjing di dieu